Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palawargi kaum dangu baraya Sunda di mana wae ayana. Mangga urang teraskeun deui acara dongeng Sunda. Dina cariyos tepungna Tilu Jawara karya Yayat Ruhyat anu dipedarkeun ku Mang Cemong. Mangga urang lajengkeun dina bagian anu ka 23. Mangga wilujeng ngadengkeun. Kaluarkeun barang-barang berharga. Kuring teu boga naon-naon iwati nyawa. Tembal si tergos hideung bangsat anu saurang mesat bedog hayang dipodaran ku kurik ku aing. Si tergos hideung teu ngajawab ngan sakolepat peurupna ngahancat cukang irung musuh. Dampal sukuna nyangsang dina kekemplong. Aduh tobat. Eta Jawara ngarumpuyuk bari nyepengan irungna anu baloboran getih. Ningali baturna Namrud anu duaan gancang narajang bari ngahembatkeun bedog. Tapi teu lila eta Jawara tiluanana Namrud. Ningali anu di singharepan satria luhung antukna Tilu Jawara teh tibuburanjat harudang bari pating balecir. Ari tukang warung anu someah teu sirikna nunuhunan bari solongklong nyampeurkeun. Palawargi kaum dangu kacarioskeun di tempat lain hiji peuting di imah Ibrahim kabehanana keur karumpul di patepas imah bari nyingharepan sepan sampe anu masih ngebul, cai enteh anu masih panas ujung gula aren. Kang cek jaka sorana dumareuda. Hapunten anu kasuhun rehna dina wengi ieu rai bade ngalalana deui. Hoyong maluruh dulur urang Kang Hasan ngadenge omongan kitu tinu jadi adina Ibrahim asa kacentar gelap manehna papelong-pelong ejeng anu jadi pamajikanana. Asa teu percaya jaka nu anyar tepung rek ninggalkeun deui manehna. Ke asa teu gugur teu angin ieu teh cek Ibrahim bari ngesot diukna. Nah aya naon ayi rek ninggalkeun deui akang. Sanes bade ngantunkeun Kang rai teh bade maluruh anu janten dulur urang jaka ngajantrekeun pamaksadanana. Ibrahim ngaharuk sedih manehna rek ditinggalkeun deui kunu jadi dulurna. Teu wudu cipanonna kaluar maseuhan dua pipina. Kang sing percanten kanu janten rai jaka ngupahan lanceukna urang pasti kempel deui sadayana. Jaka nyuuh bari nyium dampal suku lanceukna terus nyarangkul Gilang jeung nyium dampal leungeun pamajikan lanceukna. Geus kitu jung nangtung teu wudu manehna oge ramisak. Hareupeun panto imah lanceukna jaka ngagabrug Ibrahim bari digalentoran. Peuting anu keur poek mongkleng ukur aya hiji dua bentang anu tembong di langit. Sora angin ngagelebug dangdaunan pating karesek di aradu. Najan ngarasa berat kudu pisah ejeng anu jadi lanceukna jaka maksakeun maneh ninggalkeun imah Ibrahim
ngan sajurelat Jaka geus leungit tina panenjo anu jadi lanceukna. Ibrahim asa ngalayang awakna leuleus eueuh tangan pangawasa dicerikeun nyedek dina jero dadana. Waktu asup ka jero imah cepanona masih ramisak. Ari sugan teh rek terus ngariung moal papisah deui, pokna maneh lumengis geek manehna diuk dituturkeun kudu jadi anak pamajikanana. Palawargi kaum dangu baraya Sunda di mana we ayana kacarioskeun di tempat lain geus 2 poe 2 peuting mawar turun ninggalkeun anu jadi guruna. Mapai-mapai leuweung ujung gunung teu inget kana capek teu sieun ku jalma jahat nu nganci dina pikiranna salila ieu ukur satria anu geus nyantel dina hatena. Ayeuna mawar rek ngajugjug indung bapana da amanat ti guruna. Manehna kudu gancang nepungan indung bapana. Najan dina hatena mah keukeuh hayang maluruh Sitragoz Hideung, tapi amanat tinu jadi guruna kudu nepungan heula anu jadi indung bapana. Sapaparat jalan tangkal jati jadi saksi kana lengkah eta wanoja. Oge tangkal eurih kabeh jadi saksi lampah ujung perjuanganna manehna. Bulan anu kari sapotong anteng nuturkeun sakapeung sora sasatoan peuting maniraeng minuhan leuweung anu geueuman. Reg manehna eureun di hiji tempat anu pinuh ku tatangkalan gede. Tuluy nyarande dina hiji tangkal kai bari lamunanna mah ngalayang ka ditu ka dieu. Mawar ngabayangkeun anu jadi indung bapana. Kumaha indung bapana bada ditinggalkeun ku manehna. Inggis kolotna geuring alatan mikiran manehna. Mawar ngarakacak sedih. Sok inggis manehna balik teu bisa tepung ujung anu jadi indung bapana. Korosak aya sorang dangdaunan garing anu kajejeg. Jung manehna nangtung lalaunan bari ngintip tukangan tangkal kai. Nyidik-nyidik nah aya sato leuweung atawa aya jalma anu ngaliwat. Jaka anu keur ngalalana nyukcruk anu jadi dulurna. Kabeneran dina peuting eta manehna ngaliwat ka eta tempat. Barang ningali anu datang mawar nyidik-nyidik bisi kasamaran pelong. Sanggeus manehna ngarasa yakin yen anu keur leumpang teh Jaka. Atuh guragiru manehna kaluar tina tempat panyumputanana. Palawargi kaum dangu baraya Sunda di mana wayana cak dugi ka dieu dina bagian anu ka-23 mangga urang teraskeun kana bagian anu ka-24. Palawargi kaum dangu baraya Sunda di mana wayana mangga urang teraskeun kana bagian anu ka-24. Akang emut keneh Neng Mawar cek Jaka sumuhun Kang dupi akang bade angkat kam palih mana ieu teh nah mung nyalira geuning leres Neng akang sorangan bade maluruh anu jadi dulur jawab Jaka satarabasna. Dupi Neng bade angkat ka mana? Antukna Jaka jeung Mawar silih caritakeun lalakon hirupna. Dalah sanggeus ngadenge lalakon hirup Jaka Mawar misak milu sedih.
janten warga akang anu nuju di Paluruh teh namina Hasan. Mawar nanya, leres neng. Dina batu anu demprak gek dua anana dariuk. Angin leuweung ngahiliwir lir ibarat anu keur mawa beja. Peuting beuki simpe hawa gunung karasa tiis nyelecep nyaliara kana sakabeh awak. Sari cangkas pating tembalan. Sakapeung sora anjing leuweung hawar-hawar babaung. Neng cek Jaka, akang mah bade neraskeun deui lalampahan. Ieu teh lampah teh masih tebih. Dupi neng bade kapalih mana? Sumohon Kang, hatur nuhun, urang parantos ditepangkeun deui dina kaayaan sehat. Tembal neng mawar bari jung cengkat marengan Jaka. Mugia akang sing enggal ditepangkeun sareng tuang raka. Hatur nuhun neng. Akang oge ngadoakeun mugia neng enggal-enggal ditepangkeun sareng satria si Tregos Hideung. Upami tepang ku akang pasti dicarioskeun. Antukna mawar jeung Jaka papisah sewang-sewangan nuluykeun deui lalampahanana. Palawargi kaum dangu baraya Sunda anu sami-sami ngadangukeun ieu carios. Kacarioskeun di tempat lain bada magrib imahna mawar. Tatangga anu dareukeut ngarariung ngabaturan mangsoma keur ngabeberah indungna mawar. Anu geus ampir 3 minggu teu cengkat-cengkat tina tempat sarena. Mangsoma satekah pola nemplokkeun elmuna sangkan indungna mawar bisa rerep tur hegar deui ulah terus-terusan kabungbulengan ku mawar. Salakina geus beak dengkak dalah kesang tiis masih hantarang mandor karna bapana mawar. Mang, kumaha atuh ieu teh? Mandor karna gempeur bebeakan. Sing sabar juragan, jawab mangsoma. Insya Allah moal sawios-wios. Sakedap deui oge tuang bojor rerep. Tapi geus rek 3 minggu ieu teh mang nah kudu manggil tabib kitu. Sing percanten moal alami deui oge tuang putra dongkap. Ngomong kituna teh mangsoma kawas nu yakin. Ngadenge caritaan kitu ti mangsoma mandor karna mani buringas manehna ngolesen nyamperkeun ka mangsoma anu geus 6 bulan ngabaturan manehna. Ieu teh ngabubunga atawa kumaha? Mandor karna teu percaya. Insya Allah moal lami deui tuang putra baris dongkap. Wanci Isa di luar aya anu keketrok kana panto bari unjuk salam. Atuh nu araya di jero imah papelong-pelong salah saurang tetanggana gancang nguru panto. Brai panto dibuka sanggeus ningali anu datang eta anu muka panto teh ngagorowok bakating ku bunga. Neng mawar, neng, cek anu muka panto.
harita nu araya di jero imah manit saruring hak mau bapa nama teu sirikna sagala ditabrak pon kitu deui indungna anu geus rek hampir 3 minggu teu cengkat-cengkat tina tempat sarena. Harita barang ngadenge anakna datang juturun tina tempat sarena bari dadalig degan lempang kaluar ti kamarna. Mawar ngagabrug bapana bari cerik menta dihampura keur kitu torojol indungna datang bari kakalayapan. Neng cek indungna bari ngagabrug terus kapiuhan. Mandor karena gancang mangku pamajikanana dibawa deui ka kamarna. Ari mawar cerik balilihan dina dada indungna. Mangsa mah gancang mawa cai herang kana gelas terus kunyam-kunyam babacaan cai anu geus meunang ngajampean teh kumanehna dikecelakeun kana baham anu eukeur kapiuhan. Kawas koneng katetesan apu harita keneh indungna mawar ngorejak jung cengkat tuluy luak liuk bari ngagisikan panonna. Luak liuk kawas aya anu eukeur di teangan sajongjonan manehna neuteub anakna anu aya anu anyar datang. Ibu, mawar beuki tarik cerikna ngagukuk nangkep indungna. Iya teh mawar. Iya teh mawar bu, bari ngagalentoran. Ari indungna harita kawas anu eukeur ngimpi leungeunna terus ngarampaan beungeut anakna. Neng cenah dumareuda. Ibu, ieu mawar. Indungna neuteub seukeut kanu jadi anakna bari leungeunna terus ngarampaan pipina. Ieu teh bener neng anak ibu. Indungna hayang ngayakinkeun. Mawar nyeuh dina lahunan indungna bari teu eureun-eureun ceurik. Gabrug indungna ngagabrug mawar mani digalentoran. Palawargi kaum dangu dina peuting eta di imah mandor karena penuh ku jalma anu ngalayat atuh nepi ka janari eueuh anu sarare saurang acan. Palawargi kaum dangu baraya Sunda di mana wayana cak dugi ka dieu carios dina bagian anu ka-24 ngahaturkeun nuhun ka palawargi kaum dangu anu parantos manteng satea dieu channel kalayan ngahaturkeun nuhun kanu parantos ngadukungna ku cara like, komen, sareng subscribe-na. Hatur nuhun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng kantun kasadayana mangga permios.